Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senari puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mu'min para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus aya kasepuhan urang di belahan Caringin, Abah Haji Udin Duren ngarendeng yang Abah Haji Supendi dukuh dudak kukuh oge aya Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai nu sanesna seueur, urang doakeun para kiai mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna lengkap di dia aya, roreng aya, baret aya, coklat aya, siap paraeh nyana kabeh malam ieu. Alhamdulillah halal hadir, urang doakeun ti RT tepi ka presiden jeung perangkat-perangkatna mudah-mudahan ulah kena corona. Kumna hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus pisan sahibil musibah Ibu Hajah rahimah sakeluarga, kuasilah anjeunna urang kempal di dieu nu teu jelas ieu sebenarnya mah tujuhna lain ya kadalapan, disebut kadalapan tadi dibaca ayatna Isra, jadi campur-campur gitu. Iya suara sampai kera ya lamun nyaho iya pales, jadi jelema sakieu lobana suara sampai kera pales. Iya, jadi tem jelas. Nah,
ya jadi acara teh ya ai foto diheula-heulakeun dek dikamanakeun ieu foto aya nu intina suara pales jadi ieu teu baroga otak streaming teu boga otak atuh naonan nu diutamakeun teh sora ieu mun ngaji kos kieu kula 2 jam ieu beak sora jadi ieu terutama suara ulama lain hayang ka alam lain hayang naon memberikan support ka mushola masjid acara pengajian suara sabara masjid nu kula dicarekan DKM na hubungan sebenarnya jeung kula tapi dicarekan wae ieu sia khotbah kumaha ieu tuh jelas ieu suara speaker sabara masjid alhamdulillah barang kula ngamuk dirobah jeung masjid-masjidna atuh kumaha ngaji benerna suarana pales maksudna hampang suarana nah itu ya ieu menterek dadaon engke deui mun acara nu bagus suara tadi tah pembacaan suci Al-Qur'an bagus suarana lagamna tapi kurang kadangnya kurang meret suara sampai kerena untung punya nanti dibantingkeun aduh ya Allah ya. Oh masalah ya sekedar hudang-hudang besi ke maulidan kajaban inti teh orang ngadengekeun foto-foto doang lah sepira foto dibikin kajahe Haji Pendi coba bos itu. Alhamdulillah Haji Pendi ngahiji jeung Haji Ato sarua pada di daerah monyet. Ya Allah ya Rabb. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Wengi ieu urang kempel di dieu sasarengan dina raraga dorong doa. Ngabesu ka almarhumah khususna umumna ka para arwah-arwah anu disebatkeun tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika orang hendak ngabangun dunia maka dibutuhkan ilmu. Dengan ilmu yakni kepinteran dunia bakal dibangun. Jeung siap jelema nu boga ilmu ngabangun dunia jeung hayang bae. Terjadi di Indonesia pembangunan anu luar biasa. Teu kira-kira di urang gunung ku ilmu mah diratakeun. Laut diurung. Ilmu eta ngaranna Gus gitu. Eta ilmu. Masjid wakaf dijual. Ilmu. Pokoknya gak bangun baku ilmu tapi ditata melalui politik didukung ku ekonomi kajedeng budaya ajur-ajuran ge iyalah dengan ilmu dunia bisa dibangun rame nu tata dina Blaraja sepi aya warjok doang kuari geus galeuwihan ti warjok ayeuna mah atuh. Wow, baheula mah lamun urang Jati hayang nyantai ka Blaraja. Dosa urang Blaraja geus sakumaha meureun. Atuh, camatna, polisina, abrina eta ahli neraka kabeh. Baheula eta mah ulah kaget. Baheula leuwih parah ayeuna mah atuh. Di mana sederetan
Tangerang sampai Serang aya warjok lamun lain di Balaraja deh. Tapi dengan gigih na orang Balaraja sikat habis warjok ganti ke hotel. Pembangunan dunia mah gitu. Tadina tihang awi naik tihang kayu, naik deui beton. Itulah pembangunan dunia dengan ilmu langsung diterapkan di negara melalui DPR, musyawarahnya najeng para syaitonir rajim untuk membangun negara. Dibangun kos kira kayaan ieu hasil musyawarah di jero DPR naik ke MPR dibentuk unggal tahun unggal 5 tahun sekali orang milih RI berikut kehandapna pilgub pilkada mal kebal deui ku ari geus hararaneut bakal pilkada deui pilgub deui mal eureun-eureun kitu bae terus. Nu bahayana kiai nu mimilu teu boganya na ilmu urusan dunia aju katarik-tarik ku Golkar ku PDI di Inggris kan saya ti goblok. Kiai milu kadinya ngarame-rame negara salah teu salah teu masalah ngan nyana bergerak lain dina parantina teu masalah bermasalah nama jangka di akhirat lah iya Zaki Nurjaya lah. Dah iyalah urusan ilmu. Jangan bangun negara, jangan ramekan dunia. Kira-kira sekolah nage, lamun bupati orang sekolah nage di Australia, lamun sababaraha pejabat sekolah nage selain di Indonesia deh, di Amerika, anu di Jerman, ulah kamari kedatangan keluarga Gus Dur, adikna Gus Dur pangletikna di Jerman nage lila. Tadi aya orang Ciganjur datang ke imah, cerita tadi pisang, sarakolana teh di Perancis, anu di Inggris. Ya Allah, ya Rabbi, hararebat batur mantak negara maju teh sebab sakola. Lamun kuari negara dipasrahkeun ka Haji Pendi. Sakolana kelas 3 teu naik-naik. Dek dikamanakeun ieu negara. Dek dikamanakeun tah badak alhamdulillah aya nu palalinter. Jadi berame. Nah, dengan ilmu dunia dibangun rame. Tapi lamun urang hayu-hayu ilmu kos kitu bae tah, engke bakalna kabalinger, pinter ngan kabalinger, bingung nu aya. Capayanana dengan sakadar tahta jeung dunia, harta sakitu bae geus. Mimiti ngahayal boga sepeda, hayang boga motor, hayang boga mobil. Imah, mimiti imah kayu, imah tembok beton, istana, memajikan. Anu tatadina hideung hayang ganti rada putih. Boga hiji, 2 lah, 3 lah, bodoh lah, sarekan elos lah. Geus bae kos kitu tah urusan dunia mah kos kitu bae kajen kumaha ge kitu bae. Teu jauh ti kitu. Wassalam. Guys, harta nu sakitu lobana anu meunang kekerot, anu meunang sukat sikut teh ditinggal. Jabatan anu tadina pohara ditinggal. Tahta ditinggalkeun bae. Masyaallah karim. Eta duta tadina menang hasil sekolah di Amerika, hasil sekolah di Prancis, di Inggris, di luar negeri diterapkan. Pohara atuh ulah jadi bupati, ulah jadi gubernur, cacakan jadi DPR bagi kekayaannya luar biasa. Ngan abri doang anu teu boga kakayaan nya nama jadi garda terdepan. Itu bukan naon ja abri mantep panggilanna ka sorga nya.
nu bener tapi abrina. Ya Allah ya Rabb, jangan bangun dunia mah kitu bae. Tapi lamun urang hayang ngabangun mental, urang hayang ngabangun diri kembali karena kebijakan. Dengan bijak urang bisa membangun diri urang. Dengan ilmu urang bisa membangun dunia. Dengan bijak urang bisa membangun diri urang. Ketika urang boga kebijakan, maka urang hayang ngabangun diri urang ke heula kumaha sih ieu lalakon hirup jahoreganan kabeh ge paeh sanggeus paeh kabeh ge ditinggalkeun pamajikan anu denok teh anu denok nu menang ti Karawang teh eta ge menang melet sakitu ge ayo kurang ditinggalkeun kan balik. Begitu orang maut pemajikan orang ceri kan, masya Allah kan ceriknya na sampai 2 poe menang 40 poe lipen masang deh. Ya Allah ya Rabb, nu nyeri na mobil Fortuner nu anyar nang meuli urang waktu babarengan keur hirup teh ya dipake bobogohan deui. Ya Allah ya Rabbi nu kamari ieu urang nu nyupiran kuari nu anyar spring bed anu kamari menang meuli pupuasan teh pake gugulingan jeung nu anyar goblok nyeri hate urang. Masya Allah mobil nang meuli urang pake sesedagan jeung batur, spring bed nang meuli urang pake gugulingan jeung batur, imah nang meuli urang ngabangun urang dipake hunianana jeung batur. Allah karim. Dah Masya Allah urang ona misalna lalaki pemajikan nu maot geus tah ulah loba omong teh mah ulah loba nah dengan kebijakan urang bakal bisa membangun diri eta jang ka akhirat sebab dunia ieu dititah diurus jang jembatan ka akhirat. Hirup urang dibere jang jembatan ka akhirat, ilmu urang dibere jang jembatan ka akhirat. Jembatan ka akhirat dibere ku Allah fasilitas-fasilitas liangna adalah maut. Al mautu babu wa kullu nasin dakhilu. Nah, ieu urang keur nyeun jembatan kan kuat. Melalui ilmu-ilmu keduniaan mual bisa dipakai ke akhirat. Ilmu politik politik di Indonesia demokrasi pakai ke akhirat mual bisa nyungsep. Ilmu ekonomi menang belajar di Inggris, menang belajar di Jerman, di Perancis. Pokoknya ekonomi menang di sekolahan. Eta teh kapan ekonomi luar daripada Al-Qur'anul Karim dan dipakai ke akhirat tek ceuli tentang kasalamet bae gitu. Mual bisa. Make budaya kuari, budaya embrik anu datang ke urang. Nggak si embrik. Ya, diajak bae bodoh terus. Tah. Ayo gerak. Pakai kurang ke akhirat moal bisa, nu bisa dipakai ke akhirat mah ilmu kebijakan nu langsung tina Al-Qur'anul Karim. Nu langsung tidak hadis Kangjeng Nabi anu dikemas ku para ulama-ulama sufi kara bakal tenang. Gina. Salah satu contoh kebijakan hiji sahabat teh anu sering didongengkeun cak Kangjeng Nabi malila deui geura-geura aya jelema datang tu belah ditu eta teh penghuni surga. Kabeh dulu barang dulu lah jelemana teh boro-boro make jas Rudin sendal lagi sendalna ditengting make kenca pan Haji Pendi mah sendalna kulit jangan mah langsung menang nyieun sorangan deh di bojong tah guys deh menang 2 poe Kangjeng nyarios deui cek Kangjeng
belah dia bakal datang penghuni surga kabeh narangtung ningali bareng ningali si eta deui bae nu kamari ya Allah geus isuk dah kumpul deui cek Kanjeng moal lila deui bakal aya nu liwat penghuni surga kieu deui barang tinggali si eta keneh bae ya Allah ya Rabbi kadeleuna hina Rudin tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun penghuni surga cik Abdullah aing ngendong di mana lah nyawa coba kumaha maca Qur'ana kumaha tahajudna kumaha duhana jeung kumaha sapopoena langsung datang Assalamualaikum Waalaikumsalam naon loh urang ngendong di dieu emang aya naon boga masalah jeung nu di imah lah kasinggung atuh sia sia mang bermasalah bae sabab sairilah hirupna ieu jeung masalah jeung sa jeung kolot oh teu ada udah gendong alasan doang gendong lah padahal mah nya dek memperhatikeun kumaha ieu kahirupan sapopoena begitu maghrib langsung teh lila isya mantes isya kakedengan sasarean beutingnya nanagog beki ngintip ya Allah eta sahabat sugan maca Quran sugan tahajud istuning kerek luar biasa kerek bae hudang-hudang subuh cek Abdullah jak kerek bae pancak Kanjeng Nabi penghuni surga sih nah guys sekarang sapetik berangna di deuleu sugan duha jante teu salat duha biasa bae malah ngangon embe biasa Masya Allah guys lah kadua petik malam iya asana ieu maghrib isya intip deui leuwih parah kerekna tibatan lu kamari mah teu pati nyenghor ieu mah nyenghor sebab beurangna tas ngangon embe capek wow ader-aderan tak kerek udang subuh biasa deh bae aktivitas beurang ngangon deui bae teu karti aya geus ieu Kangjeng tapi nyebutkeun penghuni surga karak dua penting tilu nista maja utama waduh bener bae katilu pentingna bae leuwih parah hiji kerekna pohara kadua teu robah kamari mah masih robah masih ngagigir Allah gitu kayak ngigir deui ka dieu ieu mah eueuh ngigir waduh kerek teh kerek bae lamun nyahok ka si eta lah gitulah geus tilu penting mah bebeja we lawa kula balik lah pamit cek teh oh deuk pamit tapi bingung sebenarnya mah bingung naon tuh aya we kabingung coba jelaskeun soal kabingungan naon kieu dumanta kula ka dieu teh gandenge ucapan Kangjeng ai kitu nyarita naon Kangjeng cek Kangjeng pertama bakal aya nu liwat datang ka dieu penghuni surga ente poean kadua cek Kangjeng bakal aya nu ka dieu deui lewat gunung ieu eta teh penghuni surga barang di dieu ente deui katilu kali cek Kangjeng bakal aya lewat di dieu ta pinggir gunung ieu ahli surga penduduk surga barang di dieu ente deui kula penasaran teu boga masalah jeung pamajikan jeung kolot tapi hayang nyaho coba ibadah ente kumaha ieu sapopoe janu kula kadeureuh kerek puyang kula cek jalan teh atuh ai ibadah zahir mah gampang di deuleu ki atoge kurang kumaha udeng-udeng jasok dipake jubah sok ngangsa sorban malah lamun keur di pendopo mah 5 make lagi aduh sarua jeung Ki Nurjaya teh leuwih parahnya nama tuh aduh leuwih parah jab keluar di pendopo di deuleu amplopna leutik bebeja ditolol teh pan Kiai Blaraja jeung Cisoka memang sarua kos kari itu eueuh masalah ieu keur carita eueuh masalah eueuh nah ya ente kos kitu teh kumaha kieu hari ibadah zahir mah geus capek kula mah ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir ku kula geus dipraktekkeun
nu ayangan capek begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng titah nyieun kebijakan maka kukula ayeuna terus be diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae ge sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kedua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran hendeuk naon make jeung diomongkeun jak kabeh ge horenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tatadina nembleh di kolbu kuari geus dipiceunan kuari tinggal tenang inget bae ka Allah. Geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung. Oh, jadi gitu-gitulah ibadah. Masya Allah. Lamun Kangjeng Rasul nyaritakeun penghuni surga seperti eta dengan ilmu bijak, kolbu jadi bersih, dibersihan, jadilah penghuni surga. Urang kabeh kan hayang jadi penghuni surga. Amin. Lain amin, mikir sia. Mikir. Tuh iya lah. Masya Allah. Bijakan sinaran ke bakalna ilmu orang, sinaran ke bakalna tingkah pola orang, sinaran ke bakalna pagawean-pagawean orang lantaran kolbu urangna ulah aya panyakit. Nah dengan ilmu bijak orang bisa membangun diri. Lamun urang geus bisa ngabangun diri sarua jeung Kangjeng. Lamun Kangjeng diisrokeun di mi'rajkeun sakicep. Lamun para aulia Allah diisrokeun jeung di mi'rajkeun sakicep. Atuh lawan bedana jeung urang sarua piceunan geura. Kasalahan piceunan geura penyakit piceunan akdar reget kolbu bersihan hiji be Allah urang bakal salengkah ke Mekah bakal salengkah atuh eta Abdul Karim ti Mekah ka dieu ngan salengkah ari eta Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten atuh kan sakicep ai eta Ki Khalil ti Mekah balik ke Bangkalan ngan sakicep ya Allah ya Rabbi ku bersihna. Jadi lamun urang carita Isra Mi'raj Kangjeng sering eta teh pilihan Allah jelas tamang geus anu diangkat jadi menko nage malaikat Jibril. Naon menko? Masya Allah Aisyah dia ajak bae teu ngarti budak. Ya Allah ya Rabbi. Geus ulah milu balik sia jeung aing. Gusti Allah. Tuh. Langsung malaikat Jibril, malaikat Mikail. Nah, lamun urang bersih atuh urang ge ngabaturna teh jeung malaikat. Diajak ku malaikat, ya Allah ya Rabb. Lamun Syekh Nawawi di Mekah pernah ke Banten teh teu naik kapal, teu naik kendaraan. Geus puguh teh Syekh Nawawi mah teh geus guru urang sarerea. Syekh kuno urang kabehan geus jelas tah mah geus dah. Syekh Asnawi bae anu belah dieu nu mantak dizarahan teh. Ya Allah ya Rabb. Bisa nyiples. Atuh sarua Ki Ato ge bisa nyiples. Ki Ato nyiples atuh Haji Spendi nyiples. Barang teh ngan dikontrakan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah kebijakan teh timbul tidak tauhid, lempengkeun heula tauhid urang ka Gusti Allah. Sakumaha orang bijak kedua, Kangjeng Nabi Musa alaihis. Kangjeng Nabi Musa dibere nyeri huntu. Nyeri huntu Kangjeng Nabi Musa. Nyeri langsung takarrub ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, ilahi
Pangeran abdi Gusti Maha Uninga abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu rasa segala leungit teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum deuk kumaha dakwahna abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti cek Gusti Allah cokot hasisah fulaniyah cokot jukut anu terus naon kitu ngaranna bebek sanes bebek tempelkeun waktu instruksi Gusti Allah kan gampang cokot bebek tempelkan langsung cetis atuh nang Gusti Allah fahar menang 3 bulan nyeri huntu deui 3 bulan nyeri huntu deui cek Kanjeng Nabi Musa nyaho aing obatna kecil tah bahasa begitu nyeri huntu langsung cokot deui nyukut tu model kamari perintah Allah teh gerus tempelkan tambah bengkak waduh cekak Nabi Musa kok jadi kieu tuh ya tambah bengkak deui terus nyeun deui nya tambah gede hampir coplok bebe jadi ka Gusti kok ieu jadi kieu atuh pan kamari ku Gusti dipere resep teh titah make jukut eta ditempelkeun ka dieu cetis kok iya nyeri huntuna eta kene nu nyerina kok jukut eta kene ku ari tambah nyeri Musa ai maneh nu pertama mah bebeja ka kaula tatageunana ka kaula ai nu kadua kali mah maneh teh teu bebeja deui ka kaula boga tatageunan kana jukut deuk kumaha sia Musa emang nu nyieun mangpaat jeung madara teh jukut emang nu nyieun cager teh jukut aing eta mah aing mah sebab doang tengah cek Kangjeng horeganannya saya teh diangkat jadi nabi saya teh diangkat jadi rasul aing kunaon haju nyalimpang wajar lamun Ki Nurjaya nyalimpang atuh Kangjeng Nabi Musa ge aya tah nyalimpangna saeutik atuh ngan itu mah haju balik deui na cepet ayeuna mah angel balik deui na angel tah gitulah dengan ilmu bijak maka orang bisa ngabangun diri teangan geraga ilmu bijak supaya bisa ngadeketkeun diri orang ke Allah kadaanan orang bisa Isra Mi'raj cara Kangjeng kadaanan cara para aulia Allah kuari lamun para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu ajur Indonesia ajur Jakarta ajur Banten untung Allah masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman eueuh anu bisa nimbulkeun panyakit kecuali Allah eueuh anu bisa nyageurkeun kecuali Allah Allah teh an-nafi'u wad-dharr asy-syafi'u wal mu'afi jeung sajaba-sajabana tinggal kolbu urang na ka Gusti Allah sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunia menang Allah al-af'al kulluha minallah urang lamun nyaritakeun corona ayeuna capek timbul ti Cina 15.000 paeh anu eta nu diekspos nu teu diekspos mah meureun 90.000 meureun wallahu a'lam dia orang kehilangan berita-berita ti Cina aju paehna ge kapan dibeulem lantaran virus lamun teu dibeulem ieu teh bakal bahaya jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina tapi ternyata kunaon aju ngembang ka Iran kunaon ka Itali ngembang terus ke Eropa ke Amerika teu puguh teu karuh kuari ka Balaraja ieu naonan ieu lamun teu aya unsur politis kan moal kitu maka ulah kaget lawan pemerintah kuari nggak instruksikan anu lantaran urang mah kan boneka kumaha di luhurna kumaha dalangna jadi lamun kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara kuari turun deui Amerika kuari nu sombong deui kendalikeun dunia kumanehanna mana nun teu nurut datang ka Jumat ge libur Jumat libur tapi santri mah kieu sebenarnya mah santri bae tenang merasa mana ketenangan anak
ketika cek pemerintah bela jangan banyak keluar, harus di dalam rumah aja. Atuh urang memang tiger ieu. Atuh urang mah ka santri geus tah sia ulah ka mana geus dikobong bae kan gitu. Ka sasage geus ulah ka mana cicing bae begitu pemerintah ngainstruksikeun kitu. Atuh tinggalin zaman sia mah heuy. Atuh urang geus tiker ieu. Atuh ki ato mah tilok ka mana janya nama, jatuh boga duit pan. Atuh geus. Jadi urang mah kaum santri, kaum ustad, kaum kiai ngadege berita-berita kos kitu teh seuri urang mah. Atuh urang geus tiker ieu. Nitahan bae ka sasage ceng ulah ka mana geus di imah bae nya, ceng ulah ka mana geus di imah bae lah geus. Aju kuari aya instruksi ulah Jumat. Atuh santri mah gampang. Ceknya titah ulah Jumat tuh tenang. Emang santri mah kitu asal dititah bae tah nya mah. Jumat bae. Lamun teu dititah bae tilok Jumat. Santri mah tolol deui nya mah. Ari dititahan teu. Ketika ulah Jumat bae santri mah sia naon kos kitu aya Jumat. Giliran bae titah salat Jumat henteu. Eta santri ki ato eta mah deui. Geus kos kitulah urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Adapun rame-rame urusanana teh jauh ti perekonomian jeung perpolitikan mangga nyanggakeun sadaya-daya dengan berbagai fatwa-fatwa aya nu ngendalikeun geus lain sambarangan geus terus memeh pilpres memeh presiden ieu memeh presiden anu samemeh ieu geus dicaritakeun bahwa negara urang mah henteu istiqlal teu mandiri. Berarti kan aya nu ngendalikeun, aya sang dalang. Geus kajen ku kumaha ge, urang dipaksa kudu kieu, kudu kitu, mangga nyanggakeun. Nu penting keyakinan urang mah tetep bae ka Allah. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa tadi ngagelok bae saeutik keyakinanana, bareuhna gede. Bareuhna gede tah. Ya, jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap. Ogos jelema mancing, make parahu. Mancing ti isuk datang ke setengah genep teu menang-menang teh kiato. Ti isuk datang ke setengah genep jangan geus teu leujem deui teh magrib aing can meunang goblok. Nya teu salat pan deui. Atuh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cenah Gusti Rahman, cenah Rahim, aing ti isuk datang ke setengah genep teh balik can meunang hiji-hiji acan. Negor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya. Plek we hiji. Ngomong deui nya 5 butuhna. Kula hiji, pamajikan hiji, 2 anak 3, 5. Cenah teh. Ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak tah karak cenah. Beuh Gusti sakumaha makhluk bae. Menta 5 teh 5 bae. Mana Rahman, mana Rahim? Leuwihan atuh. Ya Allah ya Rabb. Ya acak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh laut. Parahu pinuh. Nah, ieu Rahman. Ieu Rahim. Gas, Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Mantap. Gas, buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh. Masyaallah, buarang datang ka imah imahna kahuruan. Deh. Urusan laut kok dibawa ka imah. Urusan Ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cek cenah teh. Mana Rahman Gusti? Mana Rahim Gusti? Atuh sapira lauk cek cenah teh. Pareuman. Oh godean. Langsung dia marahan di hareupeun imah. Dicekel ku pamajikanana ku anakna ulah marah ka urang mana. Teu marah kumaha? Teu marah kumaha cek cenah. Bayangkeun coba. Mancing ti isuk datang kadek magrib tuh menang-menangnya marah ke Allah. Iya tenang marah tak. Lauk di bawah sakit tenang marah, mun teu marah mah teu dibere cek cenah teh. Barang datang ka imah ieu kahuruan cek cenah teh. Ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah.
langsung ditadiu ku keluargana tenang ulah wakama marahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu kakarak imah kandang urang bisa kahuruan kandang segala rupa beak ieu kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai orang diajak ka imah kiai salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek teu marah kumaha atuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kiai tolol ye aing minta nasehat gedean hate aing ye we dibeuleum imah sia cenah apa majikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas jangan teh datang deui ka dieu ka imah kiai ato dia kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal geus sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri da ge geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup geus kulantaran tertutup haju kuari nyana neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikanna jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah Haji Pendi lemburna pondok lahir datang ka paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana jelema lapar kudu bere dahar jelema dahaga bere nginum jelema hayang kawin jahe nah iya pikiranna ka mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dika Allahkeun maka da sehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan bae dibangunkeun saenggeus dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidat urang kuari kakarak datang ka ilmiah ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin untuk menuju yakin eta dibutuhkeun proses maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala mulai dibangun rasa kehadiran teh datang ke penyakit urang areueuh engke lamun urang maot nyadar urang deuk maot eta kan sering kula ngahadiran nu maot nu sakarat begitu hadir aya nu sakarat seuseurian seuri gede we lain leutik seuri gede kadenge suarana cacala katakan susurian molotot seuri engkeret bangun siun teh urang ge ka bawah
nyana nu neuleuh urang nu sieun kitu lila susurian deui gitu di kitu-kitu geus teu bisa terus mah molotot gede kayak kitu deui pas terakhir lalaudan suara serina beuki leutik senyum salat sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamatis sa'adah ciri bahagia senyum ciri bahagia cai mataan ciri bahagia irungna ngagedean ciri bahagia bersinar aya tanda-tanda dengan anu kasaksian kukula ye nu kasaksian lillahi ta'ala ye asal anu osok ngaji jeung nu sering ibadah be hampir baragus jarang ningali henteu bagus di akhir hayatna teh baragus be tapi lamun nu jarang ngaji sangkilang ibadahna hebat tapi ngajina carang rada aya sababaraha anu rada kaalamatan syakoah itah kula rada melengek bahkan aya nu dibingungkeun ku kula hiji ustad bingung sababara bulan eta mah bingungna lain lalagaan sebab eureun sakaratna aya alamatus syakoah datang ke minta petunjuk ke Allah lain minta itu sih kumaha sih bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah langsung be terus sabara bulan katebak aya hiji Habib adu ahli Allah teu kudu dicaritakeun Habibna hirup keneh urang Jawa Timur eta langsung ngomong we Pak Kiai lagi bingung ya iya ngebingungin ustad yang sakarat kok nyaho Masya Allah Habib dah kakara kapanggih harita bari lempang ngomong kos gitu ya Habib lain sembarangan ya Allah ya Rabbi bingung ini lagi sakarat ya akhirnya kelihatannya syakoah ya iya udah kita doain aja kata Habib nyaho nah kunyana diceritakan ini ustad yang tadi bagus sebetulnya cuman ada takabur punya rasa bahwa dia tuh pinter dia itu hebat ceritakan ngan eta bae kula teu ngomong naon teu ngomong bisa nyahoeun Masya Allah Habibna ya keneh osok keneh ka imah ngan eta mah Habib modelna geus kitu kharik adat nah iyalah alamat-alamat syakoah teh nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ieuna merengket mengkerut atawa kadeuleus semusil jeung sajabana urang lamun babalik ka dinya asanasieun jasa naon hartina diri urang ketika urang maot kaju urang mamawa alamatus syakoah naudzubillah min jalik maka nu mentak urang daek kumpulan kieu ge meureun urang teh hayang pencerahan abeh urang husnul khotimah nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika penyakit batin urang reda penyakit batin urang eueuh penyakit batin urang lenyap nu ayangan kehadiran kemahaagungan Allah babari sakarat misalnya yang malaikat datang ke Haji Pendi Assalamualaikum salam saya kok jore amat sih kan lamun datang ke amalna goreng malaikat iya malakal maut kok jore amat sesuai jeung amal mengaji sok ngoplos karung sedih urang lamun begitu mah dilanjutkeun lah Gusti Allah nu agungnya ieu mah keur carita malam ieu urang kumpul di dieu takziah dorong doa urang doakeun mudah-mudahan Ibu Hajah Rohimah dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan Ibu Hajah Rohimah dilegakeun kuburanana dicaangkeun kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala itu kene almarhum anu tadi caritakeun hiji Muhammad Daisin kadua kitu Muhammad Daisin katiruna Kiai Haji Sujai kaopat Ibu Salama jeung sajabana guru-guru urang dulur-dulur urang anak-anak urang kabeh mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah urang ayeuna anu masih kene hirup ketika urang sakarat engke urang menta ka Gusti Allah mudah-mudahan husnul khotimah
ulah aya nanaon di antara urang abeh engke urang di akhiratnya hiji jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikeun sarana nu aya jembatan untuk akhirat. Dibere sehat jadikeun supaya jadi ngejembat ke akhirat. Dibere dunia jadikeun dunia jadi jembatan ke akhirat. Dibere jabatan jadikeun jambatan eta supaya ngajembat ke akhirat. Tahta kitu keneh supaya ngajembat ke akhirat. Salahna urang dijadikeun kiai, ustad, pedagang, pemerintah, petani, sarua pamere Allah. Eta teh anugerah ti Allah asal urang bisa bae ngolahna sing jadi jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala kadar tisim kuring dicekapkan sakitu urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu